Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bil ibadi katsiran katsiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala sahbihi wa sallam taslima katsiran. Alhamdulillah, urang jasa kami dina kayaan saat wasiat. Dina kehidupan sadidin teh urang maulikas dina kamina batur kehidupan. Sahabat atau nabi rerencangan saya di tugasna. Keberjalanan waktu saya rencangan teh makin seueur. Aya rencangan saya SD, rencangan saya SMP, SMA, atau nabi sakuliah. Aya oge rencangan ke kampung, rencangan ke hobi, saketos hobi ngalabulut, hobi ngalamanuk, hobi ngalaut, main sonlah, kucing-kucingan, sareng saja bisa. Tah eta contoh rencangan ke hobi. Aya oge rencangan sapadonolan, atau napi rencangan sausaha, sapatos rencangan rencangan sakantor, rencangan sakabrik, rencangan sakasar, asal tukang dagang. Tah di antara sadaya rencangan teh urang kada gaduh rencangan anu saleh, sabab rencangan anu saleh bakal ngajak pangakasayan, bakal mengingatkan nalika urang hilap, bakal ngalusin nalika urang salah, bakal ngelingan nalika urang hilap. Kedua rencangan saleh mah bab jaga tidak, sabab Allah bakal mengizinkan sahabat atau nabi rencangan anu saleh eta asian syafaat ka urang. Sakumaha diriwayatkeun ku Ibnu Mubarak kanjeng Nabi dicarioskeun. Sanes ahli sawarga lebet ka sawarga, terus anjeunna gemeulakan rerencangan anu sakusareun baheula di alam dunya, maka ahli sawarga eta ujian Gusti Allah. Ya Rob, Gusti abdi kemenangan rerencangan abdi anu sakusareun sareng abdi, anu sok salat sarengan sareng ajeuna, anu sok puasa sareng ajeuna, oge sok berjuang sareng ajeuna. Begituna Allah ngadawuh, inding anjeun kanarakan teangan jeung sawarkeun babaturan anjeun anu aya dina hatena iman sanajan leutik saeutik jarang. Subhanallah Gusti, bacaan akidahnya rerencangan anu saleh mah bisa nyelametkeun babaturan amal dan kaoka-okahan di neraka. Pantas ibu jauji nyarios ka sahabatna bari nangis. Lamun ke di sawarga anjeun tenangkeun kaula babarengan jeung anjeun kawangankeun kaula unjukan ka Gusti Allah. Ayeuna abdi naron wala dina mana masing-masing. Nah urang geus menakar rerencangan saleh. Kami atos alhamdulillah. Tapi kami teh acan enggal pelarian untuk di dunia kene, sabab di akhirat mah moal mendakan. Kukituna hayu urang sasarengan milari rerencangan saleh. Urang ngadua sami-sami, Ibu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wafiqni li mubarakatil abrar wa janibni muraqabatil asrar wa awini bi rahmatika ila dalaral ilahiyatika ya rabbal alamin. Hartasna ya Allah, kumpul abdi kami bersahabat selajami-jami anu ngadamel saya. Jauhkeun ti abdi persahabatan selajami-jami anu ngadamel kaawunan. Kucurkeun ka abdi rahmat Gusti dugi ka poe akhir. Ku ilahiyah Gusti sadaya alam. Ti abdi
cekakeun sakitu wae hapunten dina aya cariasan sareng nyampikeun salah mugia maklum anu kasih diajar. Ulang lari kasih babatna jeung Mang Oleh hayu urang dari sahabatna anu soleh. Sakali deui nya mantuna Mang Enu ngalah jambuna ti salada hayu urang milari ilmu budang ilmu aya di pati saada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.